Kunying. Wale gaya euy. Ngarok ka sa punawe na mo euy. Atuh sia teh tah ngarok-rokok sia teh kop tah yang mah udud. Hah? Kopi yang mah udud. Montong digolerkeun kehe di handap sia teh. Ya Allah pedit anjing sia ampun teh ngakoti pesakan. Makan jangan cek sia ulah digolerkeun di handap nah kumaha sia budak. Hah? Ih, ai sia ngomongin sia mah. Bener mereka mah yo yo. Aing nanya ka maneh. Mana apal? Heeh. Cek maneh ieu ya. Ai bedana antara Eka jeung kurban naon? Ari Eka mah Eka, ai kurban mah kurban kahet. Perbedaan Eka jeung kurban naon lain nyandung goblok. Sok jawab ku maneh. Aing mah teh nyaho budak nu kitu mana nyakeun kudu ka Pak Ustad lain ka aing. Anjing geus teu nyambung aing la ilaha illallah. Yeuh yo sing eling maneh teh. Pan abdi teh naroskeun oge antara Eka jeung kurban. Nah sia ujug-ujug hayang nyandung atuh. Sia teh sing eling anak geus garede sia teh. Nah naon urusan aku kana nyandung. Aing mah teh nyaho cai teh masalah Eka jeung kurban mah bisi salah nerangkeun kayak guru ka Pak Ustad. Abi teh yok, abi teh naroskeun Eka jeung kurban. Atuh sia teh. Pan aing teh nyaho cai punyuk. Tuh, Pak Ustad. Tah, tanyakeun kayak ke Pak Ustad dan ka aing sia mah. Tahu Pak Ustad. Ustad, Ustad. Alhamdulillah. Dah mau Ustad. Alhamdulillah damang. Ustad. Damang, apa tujuan naon ieu teh? Tanya Ustad. Iya Pak Ustad, Mang Budak teh marah-marah ka abi teh naroskeun cenah naon bedana. Sareng kurban, ari abi bade ngawal teh bisi salah. Tah, jeung teh kaleresan Pak Ustad naroskeun ka Pak Ustad. Tuh, Pak Ustad. Ieu teh tanya wae bingung kita bisa naroskeun perbedaan antara Eka sama kurban. Nah, kakak nyandung kan beda naonnya? Nyandungnya. Karena nyandung kakak lius. Perbedaan naon Pak Ustad abi udah hoyong kuningan. Anu bade ditaros nyandung apa kurban ieu teh? Narosna teh antara kurban sareng Eka. Ai maneh. Yo, lain nyandung. Ih, coba aku coba ka Ustad. Aing mah beda Eka jeung kurban sia teh. Astagfirullahaladzim. Aku nu Ustad itu. Ustad. Mana Ustad perbedaan Eka sama kurban? Ya umpami urang kurban itu bentuk keimanan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Eta rasa iman orang kepada Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berkurbanlah kita. Tapi kalau Eka itu rasa syukur kita diberikan dititipi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurban itu hati-hati. Kita memotong hewan setahun sekali. Kenapa harus hewan? Enggak kita kurban dengan motor, dengan mobil. Karena filosofinya, sebelum kita berkurban, kita hilangkan dulu sifat-sifat hewani dalam diri kita. Nafsuan, terus kita serakah. Itu kita hilangkan. Setelah kita hilangkan, kita berkurban. Itu kurban itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil. Nah, dari luhur manuk naon? Nah manuk naon punyuk? Nguruskeun kurban eta mah manuk. Oh, biasa ku manuk, Ustad kurban. Aku manuk naon? Sanes tiasa ku manuk mah biasa. Jadi yang boleh dikurbankan itu seperti domba, kambing, sapi, kerbau, bukan manuk. Oh, yo, nah. Ternyata waras ku manuk oge kurban Eka teh. Siap. Tah sia naon? Lain ku manuk ku domba cek aing teh. Hah? Ieu cek aing ku manuk ge waras mah. Ya maksudnya.